وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كمال نهاية كمالك وعدد كمالك أما بعد alhamdulillah bulan saya diberi kesempatan biasa kembali dengan mengadakan pengawasan rutin salawat sekarang salam dan sami-sami dipaturakan kepada alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bulan sadaya sehingga tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamantannya ila yaumil qiyamah. Bagi jamaah sadayana kurang kekaraos waktu asal erare kurang pas dibagikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada sasi Mu'agung yakni sasi Sya'ban. Diberi kesempatan disimpuli mengobrolkan masalah bulan Sya'ban. Soalnya aja istrinya sekaliwat salah dan ngomongnya mah yang di kemarin namun salahnya jadwal. Bulan Sya'ban itu bulan nuka 8 tina bulan Hijriyah. Hari bulan teh ayat 2 ayat Hijriyah ayat Masihiyah. Hari Masihiyah mah ayeuna teh bulan kasabaraha sih? Bulan kaopat. Bulan Sya'ban mah dina Hijriyah ayeuna teh nincak kana bulan ka-8. Sabab bulan nu pertama dina Hijriyah teh bulan Muharram. Bisa kurang ngapalkeun bulan bisi pohoan. Hiji bulan teh Hijriyah teh bulan Muharram, kedua bulan Sofar, bulan Safar tinggal. Bulan Sofar, katilu bulan Rabiul Ula umulun. Mestinya bulan ini. Nukatilu bulan teh bulan Rabiul Ula. Nuka opat bulan Rabiul Akhir. Bulan kalima bulan Jumadil Ula. Nuka naon ka opat ke kal genep bulan Jumadil Akhir. Nuka 7 bulan Rajab. Rajab. Anu ka-8 bulan Sya'ban. Anu ka-8 bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Anu ka-10 bulan Syawal. Anu ka-11 bulan Dzul Qa'dah. Nomor ka-12 bulan Dzulhijjah. Terkadang jelema teh ngaran bulan itu Islam poho deui. Da boro-boro budak kolot ke muslim lungeun. Ta bulan Sya'ban teh bulan ka-8 mata disebutna ge Sya'ban. Ari bulan Sya'ban disebut Sya'ban, kalimah Sya'ban menurutkeun Imam Abdurrahman As-Syafi'i dina buku Imam Abdurrahman anu disebut bukuna Nujhatul Majlis. Ngaran bukuna teh Nujhatul Majlis. Saur pendapat Imam Abdurrahman, Sya'ban teh kalimah Sya'ban teh singkatan. Dina kalimah Sya'ban hurufna jumlah nanti aya 5 hiji sa
2 ain 3 ba 4 alif 5 nun Sya'ban. Ieu nu 5 ieu ngandung pengertian, jadi aya hartian, jadi disebut kage singkatan. Disebut singkatan teh panjang ngan karek diringkas. Ieu Sya'ban ge singkatan tina 5 kalimat. Hiji tadi sa diambil tina kata syarif. Ari hartina asyarif, hartina teh kemuliaan. Jadi naon syarif teh kemuliaan. Berarti bulan Sya'ban teh ngandung kemuliaan. Kemuliaan nu dipasihkeun ka saha? Nu dipasihkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipasihkeun bulan Sya'ban. Naon make kitu? Sabab dina bulan Sya'ban lungsurna urang di ayat nu marentah urang maca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat eta dilungsurkeunana bulan Sya'ban. Kangjeng Rasul ku Allah dipasihan kemuliaan dina bulan Sya'ban. Di antarana nyaeta urang diparentah maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Kusabab bulan kemuliaan eta bulan Sya'ban, Nabi urang diparentah maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Mata bulan Sya'ban mah saur Kangjeng Rasul bulan kami. Bulan Rajab bulan naon? Bulan Allah nu torek, Sahrullahil Asham. Bulan Allah nu torek. Naon make disebut torek? Sabab bulan teh kabeh bakal dihadirkeun ke di payunan Allah. Dimulai bulan Muharram, Safar. Cek urang mah mulud ya wae mah ngalehan punya sorangan. Silih mulud. Cuma di awal laki Rajab. Engke bakal dipanggil ke Gusti Allah. Bulan Rajab mapangna disebut bulan torek. Jawabanna teh teu apal we. Ditanya bulan Rajab ku Allah, cek Allah Rajab, nah keur sewaktu di bulan Rajab, jalma-jalma nah marasiat untuk tuh apa? Sugan aya nu kadenge nyanyian teu pararubu, sugan aya nu kadenge kumaneh jelema wasiat dina bulan maneh? Ya di bulan Rajab, tuh aya cenah abdi mah teu ngupi. Berarti disebut nanti bulan Asyur, bulan budeg. Bulan kainnya mah lain deh, nyebutnya dari asal naon layar sentuh. Dapat sih kan terjugengkeun mah terang ungu. Tak bulan Asom. Dan cenah wungkul ka kuping ku abdi mah dina bulan abdi mah ya bulan Rajab. Jelema teh cenah Rajaban teh maca Al-Qur'an tengah denge cenah abdi mah nu maksiat. Padahal ngapeuting ge mome, you know. Ku bulan Rajab dibelaan. Mas ngaji mah cenah teuing itu apa? Itu apa? Tadi sebutna bulan Asom. Ari bulan Rawah maya nih bulan Sya'ban. Saur Kangjeng Rasul bulan kami eta mah. Jadi bulan Rawah, bulan Sya'ban, bulan Kangjeng Nabi. Nah maka itu sabab Allah diberi kemuliaan. Pertama lungsurna ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Urang diparentah maca sholawat pertama ka Kangjeng Nabi dina bulan Sya'ban. Anu kadua kemuliaan, dalam singkat we. Kemuliaan anu kadua anu Allah dipasihkeun dina bulan Sya'ban, kahoyong Kangjeng Rasul ku Allah diijabah. Naon kahoyong Kangjeng Rasul? Kahoyong Kangjeng Rasul dipinahkeun arah kiblat di Masjidil Aqsa ka Masjidil Haram. Itu terjadi nate dina bulan Sya'ban.
lungsur we aya fawali wajhaka satrol masjidil haram. Lungsurna ayat eta dina bulan Sa'ban Allah marentah asalna urnaon tepan harita nyang hareupeuna ka Masjidil Aqsa. Ari Masjidil Aqsa teh ayana teh di mana cenah? Palestina. Asalna urnaon tepan teh kayaknya arah kiblat teh. Allah marentah salatna pan bulan Rajab. Allah marentah salat bulan Rajab ningang bulan menawan Sa'ban yakni bulan Rawa. Allah marentah pindahna arah kiblat di antara Masjidil Aqsa ka Masjidil Haram. Nah begitu sabab Kanjeng Rasul teh hoyong harita teh hoyong arah kiblat dialihkeun. Naon make gitu sabab Masjidil Haram eta teh naon tilas luhurna Kanjeng Rasul eyang Kanjeng Rasul yakni Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Tak hoyong Kanjeng Rasul teh ku Allah dikabul yakni naon arah kiblat dialihkeun. Dua mata kamuliaan naon bulan Sa'ban sakne tina kalimat Sa'ban pidau Imam Abdurrahman diambil tina kata syarif yakni bulan kemuliaan. Kumaha urang umatna hayang meunang kamuliaan turutan we Kanjeng Rasul. Turutan urang Kanjeng Rasul ke ku Allah bulan Sa'ban teh ieu dibere kemuliaan. Ya kumaha Allah pertama perjuangan Kanjeng Rasul sampai ku Allah diberi kemuliaan. Mimiti Kanjeng Rasul ku Allah diberi kemuliaan sampai ku Allah diberi kemuliaan mangka Kanjeng Rasul ngalaman heula pait. Ngalaman heula naon pait kahirupan. Naon make pait itu sabab Kanjeng Rasul di kantun nu janten bojo nu dipika cinta yakni Siti Khadijah alaihis salam teras di kantun deui ku pamana atuh sehingga cucungi Yahudi harita luar biasa nyantakna ka Kanjeng Rasul sehingga Kanjeng Rasul dibaledog ku waduk kontak geus puguh ku batu meh sehingga Kanjeng Rasul keluar darah di Babel. Kusaha utang pura kafir urang Thaif zaman harita. Di mana Thaif teh? Di Thaif we. Kanjeng Rasul teh dihina heula dicaci heula. Jadi urang mun hayang kamuliaan dina bulan ieu beri heula rakit-rakit dahulu. Rupiah wah kok lama ngapain atuh teh. Jadi urang teh dipuh heula kakarek teh senang tina naon tina bulan Sa'ban. Mata Kanjeng Rasul nganjurkeun ka urang lamun urang hayang mengkapai kemuliaan di bulan Sa'ban maka naon Kanjeng Rasul masihan tiba, Kanjeng Rasul masihan uswa, Kanjeng Rasul masihan contoh kumaha aya amalan di bulan Sa'ban. Naon amalan di bulan Sa'ban? Amalan di bulan Sa'ban dibagi dua. Hiji amalan malam, dua amalan hari malam jeung naon? Hari kurang teh naon? Hari malam dan hari lah di kurang penting gitu. Ayat dua pagawean di pigawe penting jeung naon jeung beurang. Amalan malam nu kurang kudu dipigawe ti penting mun urang hayang meunang kamuliaan mana hiji ayat lu hiji qiyamul lail salat di penting. Qiyamul lail
aya menyebutkan tahajud ya mulai aya oge salat sunat mutlak dina kieu mulai teh. Nah kitu aya perbedaan. Tahajud kudu syarat, kudu sare heula. Di mana urang geus isya goledag sare jeung salayap nu penting teu eling we. Lah urang teh salayap teu inget di bumi alam. Mangka eta jelema meunang ngalaksanakeun tahajud. Dulu ke urang teh tahajud. Sabaraha rakaat tergantung tersila sabaraha we kemampuanana. Mampu urang teh 12 rakaat atau 12. Mampu nangan 10 mampu nangan 8 mampu nage cenah aing mah 4 regar 4 mampu na aing mangan 2 rakaat teu mampu modal sakumaha urang mampune da Allah teu merdi Allah teu maksa kana ibadah ka urang naon make kitu tersilah jeung Allah rek kumaha ge naon make kitu pemaksaan ti Gusti Allah dan teu matak kurangan jeung ngaluwihan kana martabat Gusti Allah naon make kitu sabodo teuing da ajang-ajangna naon make kitu da Allah geus nyiapkeun 2 tempat hiji surga 2 neraka al jannatu hakun wa naru hakun surga hak neraka ge hak tak guru popalaton kayak mingguan bedolan nungaliman carekan ayo nyantep dan naon kan baik erek tu sok ngamingu sabodo rek utara sabodo nah begitu dah hak-hak manehna surga hak neraka ge hak anu diajak ka surga berarti teu hayangeun kenikmatan surga berarti si eta mah resepna teh kana neraka ya tersila wae kumaha wae tak kembali deui jadi pertama amalan malam qiyamul lail mun urang naon sare heula berarti laksanakeun tahajud kumaha lamun urang teh sare heula urang teh sare heula berarti urang salat sunat mutlak niatna ulah disebutkeun usuli sunatan mutlak ulah naon make kitu sabab di mana salat teu make kaid berarti mutlak cukup we usolli sunatan lillahi taala sabaraha rakaat Kangjeng Rasul nganjurkeun dina salat malam teh salat sunat teh 2 rakaat urang teh 2 rakaat mun tahajud 2 rakaat uluk salam nangtung deui 2 rakaat uluk salam itu nu leuwih utama sok aya geuning mamatahan 4 rakaat hek wae 4 rakaat ge ngan Kangjeng Rasul kitu alus keneh 2 rakaat matak witir ge paling saeutik geuning aya nu sarakaat naon aya nu 3 rakaat aya oge nu 2 rakaat pertama 2 rakaat uluk salam sambung deui sarakaat uluk salam